bikin dulu. Teu salawasna niat hade dianggap hade ku batu. Kahadean lain keur diumbar, kahadean lain keur pamer. Sajatina sadaya nu dipiboga, sadaya nu dipikamilik, angin titipan di Gusti Allah. Buta, abi bade pamit heula nya. Bade ngumbar. Sok mangga. Cing salamat di jalana. Nuhun nya. Jalu. Abi pamit heula nya jalunya. Ngumbara sok cing sehat cing rampus tuangna bae jeung pun lanceuk oge sia nya pamitnya jalunya cing sarehat. Daerah naon ke Cigaleuweung kieu masuk ke ditu we saung istirahat lempang we capek mana kawan kita istirahat di dia Tomaraeng can ngarit parab sebang kawarah ka mana deui. Gak neng sate jalu atuh ngecapruk wae. Me we. Enang geus sore kieu paling ngalah daun nangka we ieu mah. Daug di mana deui aing main ieu kampak lah. Urang ngababa daun nangka we nu si dasep enang mah. Tanaon deui. Naon ieu teh? Abi pamit bade ngumbara. Nuhun salami ieu tos bela ka abi nu jadi adi. Tapi sagalana rubah pasti tinggalkeun kolot. Ayeuna hoyong ngahak milik sadayana. Abi ayeuna bade angkat di bumi ieu. Sok sing jongjon. Yang harapan hirup mudah-mudahan sing tiasa nyanakna Ing hai toke ikieuan kepolon pisan.
Mang anu pal ditu tos beres bersih. Kalau itu caca. Cacan. Nyakeun we tuh ieu lah tuh pangaberesankeun nya Mang nya. Ya, Teh tos dinya kaditueun. mun. Itu anu keur sare. Mang. Aduh, Kau. ini ngiring istirahat. Ya. Punten. Ya iya, soalnya istirahat tenan naon. Aya akang teh tos di mana atuh? Nah bisa istirahat di dieu. Kalaresan mang abi teh lingi di kampung Cirumaheud. Ngan cuma nuju ngumara. Ai ieu teh kampung naon sih, Mang? Ieu teh Kampung Cijarengao, Mang. Ieu teh cabangna lokasina cabang Saung Angklung Ujo. Oh, kampung Cijarengao, Mang. Anu ieu nu didamel tempat pariwisata teh sanes. Ya mohon itu da nembe pisan lokasi ieu teh. Da teu aya lah nyampe 2 tahun mah. Teu acan nembe sabaraha bulan gitu ieu teh. Tah, cuman abi mah di dia anu ngurus lokasi di dieuna, Mang. Jantan kitu. Munya mang niraoseun kieu atuh manawi gaduh pidamelkeun kanggo abi nyalowongan kitu kanggo damel. Abi teh teu gaduh pangiuhan mang ayeuna teh. Abi teh nya angkat di bumi da gaduh masalah sareng ieu pun raka. Sa pagedug masalah warisan abi alim gitu. Mata abi ngumbara kajian abi ngelehan itu mah. Yang manawi atuh di dieu aya lowongan kanggo nya abi lah nitipkeun diri abi di dieu. Ngiring damel. Duh, dedeh teuing atuh mah kitu mah abi ge ngiring prihatinnya ka Amang ku masalah Amang di lembur Amang. Nya ayeuna mah kieu we tuh. Akang ngabantosan Akang Yogi we di dieu Mang. gitu ngabersihan ieu we buruan kumaha. Siap, Mang. Kang Yogi lah. Lot. Kan disakedap Kang. Wah. Tah ieu teh pada mah di dieu Kang. Nu ngajagaan. Ya naon teh? Kan kieu Kang Yogi pangarahkeun Kang Ikeu bade damel di dieu. Tuh tah abi teh teh nuju aya urusan heula di ditu teh teu acan kacek abi ge. Ya, paling gitunya kengkingnya. Mun. Abi di kantor lah atuh nya. Heeh. Kalau gini nitipnya. Assalamualaikum. Salam. Tuh paling di dia mang. Di situ tuh seueur kan udah mah. Mun teh ngadamal naon? Ieu teh kanggo taman saurna mah. Oh, Paling ngabantosan itu we nu nuju ngedamal taman Macul. gitu. Mohon. mun. Tinggal giringna keras kieu itu dia jatuh. Tinggal ngalatih ieu mah. Tah kabarana ya. Kadieu si bangga orang. Ya pangahibarkeun heuh. Kayak kontes nu kepeng. Heeh. Jadinya ngilu ke Kayak berkenan ya heula heuh. warna naon teh? Tiritis talampik. Iya. Nu dirinya mah kabir saraja beungeut dirinya heuh. Kurung. Ya hibarkeun heula. Peng mah teh ya. Di sukun heuh, dina tangga Iya sukun. nu kahiji nu Tah nu gamir heula tah nu sia tah saraja beungeut. Kan nu talampik heuh. hiji-hiji. Ya mang gamir. Ah, japat Ya, di dieu. di dia oge. Jeplok eta mah. Ya mang kiritis tapik. Sok, dia. Cah. Hah. Hah. Tah, tigali. Banget ya. Sampurason woi. Sampes. Ditungguan di kamari si Haji mana teh kamar tuh. Haji tai manuk di dieu teh. Saha no? Iya, nu rek meuli eta Peng teh. kasih sikan peng manukna peng. Mah. Kamu peng. Sehat. Sehat Anjir, jam dah dek ieu gaya di dinya. Saha Di saha ya? Tamu. Heeh, nu rek meuli itu teh. Iya anak saya yang Nah, tanah ningali itu di dia. Jakarta Oh, salaman menang udah dia. mengenang sok. Abi atuh aya. Ayo, 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 bicara. Ayo. Bari ngopi. Teh, abi. Ayo. Geus satu sok nu Geus dieu deal. sabaraha? Tah Dina sabaraha. Urang heula.
Dealnya. Oh, Terus ke duit teh kumaha? Bah, kumaha bah? aya duit mah dina saku jopet aya. Cing, Cing, mana mun nyanyi sok tawar-tawar Yang sabaraha. tong tawar gatrak gitu atuh. Tinggalit. Ini kebagian. Aya kieu urang mabok asron. Baik. Kali dulu. Di huras kieu duit. Itu Ya. karek nu kesna meureunnya anu Ah. ayeuna mah aya Ini kene. pakai DP, tar sama lagi di transfer. Oke, kudinya dihitung. Oh, hitung dulu. Siap. Kolom Ah, geus pas lah percaya dah. tinggal sesana meureunna. Ke sesana iraha deui. Besok sore juga kasih di transfer. Oke, siap. Geus dealnya. Oke. Tulus si babok arson gitu dia. Tak budak kada mah kondisikeun. Tinggal atuh ya tempatna. Hayu. Hayu. Ya tuh. Pada nganter heula budak Kemana? yang tinggal heula tanahna cenah Pak. Oh, ya sok. Tadi dia justru ngampikeun lah manuk. Oh, siap, siap. Enak ieu. Kumaha? Beneran pan ke kaditu situ nah heuh. Geus semana api-api ngarampok ya mah. Heuh. Ngarampok. Geus saya pokona Kita mah. budak siapa eta? Heuh, ge kuaing caritakeun ieu. Ah. Ayo. Monetaris ieu ya. Ya, biasa di kampung mah gini dingin. Kalau baru ini Wah, udah biasa lah barengit mah. Dan juga di kampung. Luhur. Sisieuna deuh. Ya ka dieu, ka dieu. Jawab berat, belum. Kawan. Dia deh, dia. Luput dia. Gila, Bu. Salah. Saya bawa kayak mah. Salah. Nggak saya sedang bawa kayak mah. Madam. 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 Aya tamu ning cep, aya peryogi naon? Lain iya, Bubi teh janten mah bade dikeluarkeun teh. Nya ari ece pantun kana pangawas nama anu ti payun mangawai dikeluarkeun panginten ku madam. Ya, madam sakit tuh, yo. Wabe dicung cerengan lah. Yo. Geus tong loba carita aja mun rai ieu atuh. Aduh, Ngajimatan we atuh. madam teh ieu di rada abotnya. Adi. Ari terus janten gitu make atuh urang nyana heula ieu nanya. Oh. Seratna Atau hanya di aing pangmelikeun imah sakieu alusna motor sakieu hadena. bogoh kasah. Bogoh ka urang. Jadi kumaha? Si Adi teh gering, tuh tinggal si bogoh Urut kamari, juga nama. tapi bisa ngaliuk gitu.
bisa saya teh. Teu naon lah. Keur naon atuh? Iya mah yang Geus biasa ku di dieu kembang. atuh. Sok iya sih. Da bisa. Liburan kembang Di dieu. capek atuh. Kamarana sarep ieu di mah. Menuju nyaba. Hayang amang abis teh meuli jenuh pisan di bumi. Amang ka mana yuk? Kampung di mana? Aya tempat geunaheun eureuk. Geus yuk. Ayo. sok. Ya kumaha? Babetkeun jadi coba. Ayo. Lah itu pato mah ditutupan. Aduh, aya Aya bangsat. Nih tutupan heula. Menuju ada mana, Mak? Cicing we atuh lah. Geus jadi ku di dieu di bejaan nya. Kali di dia berkreasi. Kreasi. Iya tah. Nyarinya tenda kecil dalam di kampung. Angin spoi-spoi. Menjaga urus raturai. Surai. Apa tuh lah? Apa? Nih wakil hirup di mana teh di dieu? Dinya hirup di kampung teuing. Sabayang teh nya naon? Ongol-ongol. Wow, lucu. Tah ieu teh ibaratna teh kamu Ini abdi diharapkeun jeung pan perumpamaan tinggal itu. Nah itu wayang gitu. Mikir gerak. Ini dinya mau ngerti wae. Tah ieu teh perumpamaanna teh kamu ini nya. abdi diharapkeun tah. Di dinya lah mun teh apa kamu mah. Neng. Naon aa? Aa teh bogoh ka Neng. Neng bogoh teh ka aa. Ih, aa mah bisa wae, Budi. Ih. Aa mah bisa wae. Gaduh sesuatu kangen. Iya. Jadi tong ditinggal dina barangna kumurah da amat teu gaduh nanaon. Tong ditinggal dina barangna tapi ku usaha nyieunna kudu penuh cinta. Ku apa sangkeut ya? Tuh geulis Neng. Udah gelo dasar awewe teh sia. Aing teh kating gurusuk ieu. Tolongan atuh si teh. Pot bisa. Lain repot-repot tadi dinya nyuntrungkeun tarik-tarik teuing. Ah, geus saya urang ke Ayo, tong itu nya. Cenah heuh. Sia itu dah lo, geus wae lokat. Hokot. Itu saha berduaan. Tempat di bebenak kalau dipakai mencuk, astagfirullah. Nol. Mana mah kurang di tayangan teh. Kenapa mana di dia kurang di tayangan gitu. Aya naon? Tadi dihandap, aya nu kerduaan, bisi dirinya kenal. Itu bisi ngalakukeun nu aneh-aneh urang mah. Lalaki awewe, lalaki jeung awewe. Waduh, pan didinya mah anu ngurus di dieu, anu di dieu apal meureun urang mah karek datang. Jadi orang mah bisa nyangkakeun goreng, mending cek we ayeuna ka handap. Urang kuduaan we yuk sampeurkeun nya. Gala si Kang Ikil. Kang Ikil. Bulan Kang. Bulan, naon? Ade sakedap.
apakah ada naon? Hati-hati atuh. Kade atuh kan. Aduh, Kade, salah kade. mah. Tunggu guru-guruan. Mun. Iya Kang. Eh, Tapi naon? nama anu palih dia mah atas beresnya. Orang ngalih we kapal itu lah, kapal handapnya. Mun mangga. Aya nama canak we mesinna ka handap. Yuk. Siap mangga. Ayo, Kang. Abi ditinggalkeun lah tuh ya Kang ya. Candak mesinna nya. Iya. Oh itu. Itu kenal coba. Ih, geus lalajoanan we. Kenal teh deui. Itu apa karek ningali. Geus awena lumayan. Sawawu. Gila mah teh. Eta mah si AA. Jeung awewe tapi Oh, jadi hayang ngahak milik KB warisan teh ngabelan awewe. Ngabelan teu wawuh jeung urang, jeung adina sorangan. Teu narima aing geus capek ngalehan terus. Kudu berpelajaran. Pelok-pelok kan neng. Neng lop-pelok itu Kak. Ah itu saya itu sahanya itu. Oh si Ikiu heuh. Rek naon? Rek naon? Ini gelis-gelis teuing. Ini dak saha. Punten ya Nyai, abi gaduh masalah keluarga. Sia. Mana ngabelan teu wawuh jeung adi? Ngabelan awewe. Loh. Nah, kadang garelut gitu. Nah, ayo orang samparkeun yuk. Kemarin mah ngabelan awewe teu wawuh jeung aing teh. Kumahan? Atau hanya ada aing pamulikeun imah sakieu alusna, motor sakieu hadena. Oh, nampe nya madam ye. Cing bager ka Adi, sing Siap. soleh. Iya, aing bakalan cek kawas maneh mah teu sudi. Alus. Ieu karek ge. Gawe situan. Geus gandeng. Teu sudi aing boga lanceuk sarakah kitu mah. Lah ya naon masalahna saha? Sok, ngobrol. Saha? Eta teh pun lanceuk teh nu mata kabeh ngumbara ka dieu teh. Oh, eta Nyapunten we Kang nya abi jadi ngariweuhkeun. niat kana naon? Abi nyeri hate. Eta mah geus we tenangkeun heula. Naon masalahna sok caritakeun di dieu. Ieu masalahna masalah warisan, Kang. Nya anu Gitu. kamari meureunnan. Nya si A teh jadi sarakah kitu meureun karena awewe eta tah. Geningan segala hal anu tanpa badami mah bakal kieu balukarna. Alatan ngagulung rasa ego. Niat hade oge cantang tuh katarimana hade. Ya, sebenarnya mah sedih. Kang abi teh da sebenarnya mah si A teh teu kitu baheula mah. Nya Lantaran warisan mah nah jadi kieu gini. ayeuna mah we heula nya di bumi bereskeun masalahna. beres masalah. Pamit biasa mah teu kaeng dicandak ka padamelan lah pemi masalah di bumi mah gitu. Sok enak mah. Ka bumi we heula bereskeun. Ya. Lo nya Kang nya. Ngobrolkeun bener. Ya.